datang, sudah mau datang. Tidak ada mau datang. Wilujeng kepanggih sareng channel Bentar Production dina acara ngalongeng CS cukup ceria. Wilujeng nonton. Siap coy. Siap. Berangkat. Mana heubeul we ka itu papi. Cik, baik beheula masing-masing boga pengalaman. Wah, aduh baik beheula model urang kita dong. Maksudnya ayo pengalaman kita jeung cilaka. Pengalaman kehidupan we dina sajroning calung kumaha. Ai sih mana calung mah aya. Kalau mana peuri cabokan mah. Udah ngomong kira kan boga pengalaman bulan Agustusan naon teh penunjuk perlombaan naon di Baheula mana pada sama bulan Agustus sok aya perlombaan. Baheula aya jarang. Bener mana ge fungsi berenang. Kalau koreksi paling Kemudian baru Bal kerupuk. Nah, kamu orang apa orang mah sebagai Duta. perwakilan sebenarnya. Perwakilan pertandingan setiap negara. Mewakili orang Indonesia. Mana orang Indonesia? Hah? Pengertian. Perlombaan naon? Hah? Apa perlombaan teh sebagai anu di daerah Eropa, nya, Prancis. Pada tahun modernna Maroko, modern orang Eropa loba rokok, kada disebut dong piceur. Dong piceur. Pada tanya ke pegati boba, ditanya ke panitia kita kunaon rokok anu di surah nama. Kita kunaon rokok tadi sini kasih piceur. Lebar apa? Cek itu ulah ditanya di Eropa loba. Eta benar. Terus di Prancis minyak cus Logam ya cengit. Paris itu cus picur Lebar bolongan motor. kita pada pertandingan Terus di mana deui? ada pakai tiuran Di Indonesia. bingung orang naon udah mewakili Indonesia bingung lagi aduh naon tuh orang tengokeun langsung orang teh keluar internet ya we nu gelo lawu boneka lawu cokot dia lu kalau tanya kenapa itu orang gila banyak Bandung Pasti Indonesia orang gelo. Jangan dirinya. Jadi Indonesia mah loba. gelo Ayo teh ka bawah. Ayo balik gelo cek gelo-gelona. Ieu mah gelona ngelo. Ngelo pelet. ada orang nggak kedua ilmu Aya. ada di Banten di Cirebon ada Loba bisa Pak. baru Agustusan asal wah ngaji. tapi dia di Banten bisa melanjutkan tiang listrik Percaya. orang Banten itu Urang berat saya. apa sih orang Banten lalu pada baiknya Bos. besi disiapkan mata tiang listrik orang Banten panggil kalau mereka karena kalau ditungtung langsung ngulalikan mana eta yang sampai itu jago nang Banten. Orang Banten. Untuk orang lain di Banten. Ya Holland. air bagian apa betul di Cirebon di Cirebon apa udah lupi Lebih kumaha tah? Oh, mana apa dia? sok Udah dia pun orang beli. ada sok ada di beli ini beli buat beli ayah tuh diguling-guling kan diguling kan jadi dudung balikan Kartu. jangan tidak kuat dah mesti ya Segetihan. akhirnya bagian luar di Bandung Bingung aja. bingung deh aduh Nemu ke naon tah? akhirnya mau ke naon Bulan yang mau kena untuk orang. nah akhirnya situ lantai aja langsung mereka bengkel ke tempat bengkel bengkel motor bengkel naon bukan apa lu setiap bau sepetaan tuh orang Terus dikemahakan. cukup tadi pun terlalu nyamuk Dijual? ke tempat lain tidak Jago. gayung mah kurang Ya, kita si bau teh.
pulakeun aku urang. Bau jadi murah. Lain untung. Pakai bau pecet. Untung ya. Pengalaman urang teh sabarang. Mana mau loba pengalaman anak. Akhirnya Rasa mana masih kakolot sih mah. sampai turun teh. Ini pengalaman ini ada pengalaman dia. Iya. Naon? Di masa buntu tak. Aing guntu mah lain pengalaman. Yang pada ayah di sejarah. Heeh. Beureulana skill. Si kumaha. Kali ini bapak urang teh. Lain bapak. Pembogohan. Jelema, Lahir jelema. Pembogohan. Lahir. Ngadu, aja oleh latin ngadu. Ngadu. Berarti urang lahir. Urang teh hese lahir teh kus. Nah, Bidan hese. Kupar aja hese. Masa urang dibenying. Dibenying butuh urang tinggal. Mainan gitu. Eta teh jalan kate. Masa kudu urang ge manis. baik. Puyuh kana teh ngait kana euy kan. Mana hayang ngasaan itu urang manis. Aya. Kan nyuruh Pengalaman. Sok aya jelema orang nyangka bisaan. Urang-urang Dukun gitu. Susah masih segala nokano. pernah ya hiji jelema kalau kena nak berubah kena digering ka urang. Kunaon ieu cenah. Dari suku sebelah. Nanyakeun teh. Dari suku sebelah. Ayo urang teh bingung atuh bisa naon. Tapi diubaran. Ya paksa eta minta maksa. Kumaha? Bere ubaran mah geus aya mah kieu cek teh. Neangan we cek teh. Bangkul kolok dikelok cek kerok we. Terus kana caikeun. Naon rok teh naon? Heuh tak kulit bangkul kolok Beteungna naon? tongkongna. Terus kana caikeun heug ilung gitu Cager. cager teh. Ah, Kamari orang geus geuning heula. Heuh carita nama pengalaman urang kan urang kan mulak kene. Mamayu kan urang. Urang tidak keur mola, keur mengisila, teu mani. Wah, urang teh endang. Endang kayak gitu. Endang. Aya. Maksakeun weh. Nyeri-nyeri ge nya. Kenapa dia anak? Nah, biasa we da dasar ieu. Gue udah dagang. Biasa di kolingan geus ngarti. Saya Lihat saya yang kini. Ngan di luar, karena kene cing teh. Naon? Dikalekeun ku ngararona. Ini mah ningali ngerti heula. Eta bisa dasar. Ngadang si sebuah kopi cuma ngararona mesti cing. Betah. Udah ada orang geus heula. Aduh, urang geus cuma deh. Kenyawa nu di imah walunguan. Balik deui. Aduh. Saya tamang rasa kulaeur.